Beginilah, umampahna si Mandaka jeung Mauning beki jauh ti belemburan, beki ngadeukeutan kana patempatan anu dicicingan. Ubah sakuta jeung ku Sirogola katut ku Urwani, nyatana di hanapan Gunung Sinapel. Cirilat. Anu duaan harita jojorelatan dina sela-sela tetangkalan di Pileubeungan. Pejokotan ngan saukur tincak saeutik pelesat. Ngan saukur oyag-oyagan saeutik ku hembusan angin tina badan si Mandaka jeung Mauning. Dua ciri harita kokolepatan ngagunakeun jurus nasangkan topi ka panemukeunna Bah Sakuta. Dila antarana si Mandaka harita geus aya di handapeun panemukeunna Bah Sakuta. Cirilat. Dua ciri harita ngalayang saterusna harita ngadeukeutan kana tempat anu dicicingan ku Bah Sakuta. Bah Sakuta Sirogola jeung Urwani harita bisa ngarasakeun yen aya jalma dua ciri harita aya anu datang ka dinya. Di luaran harita parancuh nangtung harita berjeng nempo ka handap nyatana kalana. Rila harita cilung kalayang, curalit, celing. Harita si Mandaka jeung Mauning parancuh nangtung di hareupeun Bah Sakuta Sirogola jeung Urwani. Jekeke harita si Mandaka mah seuri. Hai, urang panggih deui Bah Sakuta. Urwani panggih deui oi. Tah eta teh. Anu katelah Sirogola teh nya. Sia. Ena mah papanggih jeung wing. Anu katelah si tangan beusi cenah, tapi bentukna mah lain beusi geuningan. Caritaan si Mandaka kakara oge nepi kadinya geus ngadijadikeun Sirogola harita nguntab amarahna. Ngomong naon sia budak leutik ha? Datang ka dieu sia ngomong teu pika ngeunaheun pikeun dewek sia. Ya kumaha we atuh euy? Bewer uing. Naon sih rugina? Hebat ajeng Mandaka bisa nganyahoankeun panemukan kula di dieu ya. Jalma biasa mamal bisaeun manggihan panemukan kula lantaran dibenteng ku kekuatan, tapi buktina anjeun mah bisa ka dieu geuningan. Itu bukan hal yang sulit Bah Sakuta. Untuk saya mah itu mah hal yang mudah. Ulah datang ka dieu tek maragatkeun nyawa si eta tah Sirogola anu geus maragatkeun nyawana Bah Jagata Hurup Kuring, geus maragatkeun pangeus lembur angin. Amehanana diparagatkeun imah diduruk, maka Sirogola dina payahina bakal diduruk ku aing sia. Caritaan si Mandaka bener-bener ngaduruk kana hatena Sirogola. Kata mah Sirogola mah memang tereh kana ambekna teh. Mangka warah ieu bebanyi teh ya. Mun kitu carana mah sok ulang tatukeun sia di antara urang anu bakal kasoran. Jadilah meunang datangna ka dieu teh kurang mah hayang tarunjing Andika. Anu sajen cicing dong aya anu pipileueun. Mun teh mah aya anu pipileueun berarti anu sajen sarua hayang paragat nyawa ku kula. Urusan dewek mah jeung Sirogola sabenerna mah teu aya urusan jeung Bah Sakuta jeung Urwani. Tapi lamun Andika duaan pipileueun, wah, wala sia-sia kabehanana ge ku aing bakal diparagatkeun nyawa sia. Srog. Sirogola jeung si Mandaka harita adu hareupan. Mauning dina waktu harita henteu go campur lantaran dina waktu lumampah tadi teh si Mandaka pernah ngomong yen Mauning cicing. Kabehanana kudu aya dina parentah si Mandaka anu matak. Si Mandaka dina waktu harita teu mere parentahna naon ka Mauning harita cicing bari jeung merhatikeun kana kuda kerikna si Mandaka jeung Sirogola. Bacirim harita geus adu hareupan di tempat eta cocok pisan pikeun ijeun mesin lantaran tempatna lega. Bah Sakuta jeung Urwani harita ngarendeng nyaksian ka anu dek tarung nyatana Sirogola jeung si Mandaka. Malahan mah Bah Sakuta jeung Urwani make diuk harita dina batu. Maka beneran di dinya teh memang aya batu anu geus dipersiapkeun meureunnan ku Bah Sakuta pikeun dipake lalajo. Pernah pisan eta diuk teh. Di tempat anu sejen oge harita deukeutan Mauning aya di dinya teh batu
Uning oge harita gek diuk berjing merhatikeun ka Sirogola jeung ka si Mandaka. Oksa heula nak cerang. Andika teu kurnyo. Ulah yang ngarasakeun kumaha kahebatan ilmu ajen teh maneh sok andika heula. Siap lah. Mun kitu carana mah siap. Masalah serang sumerang mah kulah heula nu teh heulanya. Ragatak si Mandaka harita ngagunakeun ilmu anu geus kacangking ku dirina ti Bajagata nyatana jurus karang geni. Jurus karang geni mangrupakeun jurus anu bisa ngancurkeun karang, ngancurkeun batu jeung ngancurkeun naon oge anu sifatna teuas. Lantaran aya kakuatan seuneu dina leungeun katuhuna si Mandaka. Ulah, hiya! Jurelat. Si Mandaka harita ngajurulat ngagunakeun jurus karang geni. Sedangkan Sirogola harita pancun langtung jika nama memang hayang dipindo ku si Mandaka. Si Mandaka oge bisa ngartiin Sirogola teh hayang nguji kekuatan dirina. Sakumaha hebat cenah kekuatan si Mandaka dina waktu harita. Si Mandaka harita rada ningkatkeun kekuatanna. Dina kayaan ngablesur kitu, bahasa kota harita ngomong. Ade Rogola, tong ditadah kitu, andika bakal Tatu, singkan. Tapi Sirogola teu ngadenge kana ceritaan bahasa kota anu antuk dan lemah harita perep leungeun katuhuna si Mandaka. Ngagedor harita kana dadana Sirogola. Hiu cobet. Oh gue. Sirogola harita ngagoak saterusna harita ngabangkieun ka tukang. Halo. Carik jeung. Sirogola harita ngacarik jeung ngadalig degeh mundur ka tukang aya kana 5 lengkahna. Rasa dada na teh nyeri. Sok sanajan ngagunakeun jurus tangan besi. Jurus besi teh sakabeh badan teh ngandung besi gitu. Tapi teh lagi dengan Sirogola teh ngacarik jeung mundur ka tukang berjeng ngagoak lantaran karasana panas. Jurus besi teh lagi dengan nyeri. Hayang dipino deui. Iya. Jurelan. Si Mandaka harita ngajurat teh bae dek mido kana dada Sirogola anu kadua kalina. Sirogola dina waktu harita sadar mun teh makakeun deui wah jadina bisa tatu di jero anu parna. Hiuk, gerudes. Sirogola harita ngabendung ku leungeun ka tuhuna. Carik jeung harita Sirogola ngajari jeung deui mundur aya 4 lengkahna. Begitu teh mah Sirogola bisa ngartiin tenaga lapis si Mandaka leuwih punyu teu petan dirina. Harita Sirogola kaget ku kahebatan ilmuna si Mandaka. Basta kota jeung Urwani oge bisa surti jeung ngartieun kekuatan si Mandaka teh mangrupakeun kekuatan anu beda ti budak anu sejenna. Geus kauji, geus kaukur deui yen Sirogola teu bakal eleh ku si Mandaka dina waktu harita. Itu cek pamikirna basa kota jeung Urwani dina waktu harita dina waktu nonton arungna Sirogola jeung si Mandaka. Si Mandaka terus-terusan harita ngarangseuh ka Sirogola. Sirogola harita kulakil ku palicatan nyingkahan kana panrajangna si Mandaka. Gilek bos. Si Mandaka terus-terusan ngarangseuh ngagunakeun jurus karang geni jeung karang banyu. Dengan katuhuna geni, dengan kencana banyu nyatana hawa tiis. Gerudas. Dan sebarang kali harita bandro kekuatan Sirogola harita sumengir lantaran dengan katuna si Mandaka teh ngandung hawa panas jeung leungeun kencana ngandung hawa tiis. Eta hawa panas teh nyaliara kana leungeun katuhuna Sirogola, hawa tiis nyaliara di kana leungeun kencana Sirogola. Sok sanajan ngagunakeun jurus tangan besi tetela geuninganan jurus karang geni jeung karang banyu mah harita bisa nembus kekuatan teh kana leungeun Sirogola. Derejeg. Sirogola harita cacarik jika jeung deg mundur ka tukang sabora lengkah. Ahai. Ini kana ambi katuhun naon Rogola? Ada mah iya. Cirilat teh bae. Si Mandaka harita ngajurat ayeuna mah jeung sukuna sagala. Leungeun katu si Mandaka harita ngablesur kana pueuh ceureuhna Sirogola. Palecat Sirogola harita nyingkahan kana panarajangna si Mandaka. Kablos. Panarajang si Mandaka harita ngapos. Hiuk anu kencah harita ngablesur kana dada Sirogola. Hiuk gerudes ditakis deui bae. Carik jeung.
Sirogola harita ngagoak lantaran karasana teh tiis dibendung ke lengan kencan teh harita eta hawa tiis teh nyariara kana lengan Sirogola. Gunakan jurus dewek Sirogola, ulang ngagunakan jurus eta ganti. Rakatak Sirogola ngagunakan jurus tangan iblis. Harita gua leungna geus teu make jurus tangan besi deui tapi tangan iblis harita mah. Ayeuna mah Sirogola anu maju, si Mandaka ngahaja harita ngabendung ku leungeunna. Dengan katu jeung leungeun kencan tadi dibendungkeun, si Mandaka mah jika memang hayang naon, hayang ngabanturokeun kekuatan. Kerudas. Tarik deug. Masih tetep Sirogola harita ngajarik jeung mundur ka tukangan, ayeuna mah mundurna teh aya 2 lengkah. Tadi mah mundur nanti 4 lengkah. Pabuktian jurus tangan iblis lebih pinunjul tibatan jurus tangan besi. Si Mandaka harita narajang deh dengan katulengan kenca sing selabarkan anggota badan Sirogola. Malahan mah suku sagala suku dua nana suku si Mandaka teh kenca katuge sarua harita sing belasur kana anggota badan Sirogola. Sirogola na waktu harita ngabandung ku jurus tangan iblis. Kerudas. Tarik deug. Harita geus ngajarek jeung adalig deug di bae. Sirogola beuki lama harita munurna beuki alot harita. Tadi mah 2 euna mah mundurna teh 3 lengkah. Mundur wae dengan mundur we. Tadi lagi nana ilmu kesaktian anjeun teh Sirogola. Nanaon kedengeran. Sok gunakan jurus anu sejen. Cahaya teh apa non jurus naon sih eta sok gunakan buru lah. Aing mah hayang aja jal teh ilmu teh sok buru. Entong sombong si goblok. Sia beda-beda boga ilmu karang geni sia jeung karang banyu. Sombong sia. Tada ieu jurus mata iblis. Hop, parasangap. Harita tina 2 panonna Sirogola ngaluarkeun cahaya. Cahaya geni nyatana cahaya anu sumeubereum. Si Mandaka dina waktu harita malecet ningkahan kana seranganna si Sirogola palecet. Ablos, hiup juluh ger. Kana harita di hareupeunna mah uning menikeun ngejeleger harita. Barasat jeluger. Eta patem-patem harita ngajeleger deui bae kaneuh teh menikeun ka paburusat. Dina kayaan kitu si Mandaka eueuh deui cara sangkan bisa ngadeukeutan ka Sirogola nyatana ningkatkeun kacepatan gerakanana. Hiu barasat. Si Mandaka nya waktu harita ningkatkeun kecepatanna harita curilat. Ngabelasat harita tiba-tiba geus aya di sisi belah katuna Sirogola. Sirogola harita kaget lantaran kecepatan gerakan si Mandaka lebih hebat tinimbang anu tadi. Sirogola ngerasa kaget, can oge beres kakaget leungit harita gedoran demi gedoran leungeun katuh jeung kencan si Mandaka keuna pisan kana pucul jeung kana dadana. Hiu kebro, hiu jebet. Aduh. Tarik deug. Sirogola harita ngadalig deug harita kabelah kenca saterusna harita mancukeun tangtunganana. Kakara oge harita mancukeun tangtunganana si Mandaka geus harita geus kablosur deui wae narajang. Pogo we Sirogola harita ngapendung ku sapasang leungeunna. Eueuh deui cara. Sedangkan si Mandaka waktu harita manggunakeun jurus karang nunggal, mangrupakeun jurus katilu tina jurus pancakarang teh. Gedorna leuwih ningkat tibatan jurus karang geni jeung karang banyu. Hiu gerugdes. Cengkang. Badan Sirogola harita ngacengkang, koleang kedebut. Sirogola harita mebet kana taneuh. Orejat Sirogola harita mancukeun tangtunganana. Karasa memang harita teh dadana nyeri, pujeulina oge nyeri harita. Leng harita lieur karasa ku Sirogola. Hantaman demi hantaman dengan katu jeung kenca si Mandaka ngajarikeun dirina tatu anu lumayan parna. Modar Sirogola. Delakeun ku sia. Utang pati dibayar kudu ku pati deui. Utang oya bayar oya. Modar sia. Hiya. Curilat. Harita si Mandaka ngagunakeun jurus karang kilat dibarengan jeung jurus karang seawu harita. Kacepat gerakan si Mandaka harita lebih cepat timbangatan tadi. Sakiji harita geus aya di hareupan Sirogola. Karang seawu harita mangrupakeun jurus anu bisa ngancurkeun
taneuh jeung naon-naon oge sok sarajan. Taneuh teh sakitu teasna atawa batu teh sakitu teasna bisa hancur ku hanteman dua leungeunna si Mandaka. Sirogola harita ngalanya pelantaran si Mandaka geus aya di hareupeuna. Hiuk bus eta mah dua leungeun si Mandaka didorongkeun ka hareup balukarna harita. Cubet geuna pisan kana dadana Sirogola. Aya tenaga lapis anu ngahantam kana dadana. Cengkang Sirogola harita ngacengkang sabadana harita padana Sirogola ngajengkang kitu kolepat we si Mandaka harita geus pindah tempat geus aya di tukangan Sirogola. Hantaman perep katuna si Mandaka keuna pisan kana tonggongna Sirogola. Hiup cobet cengkang deui bae. Hiup cobet solontod harita mah lain ngajengkang tapi harita ngagedebut teh ka hareup. Badan Sirogola harita hareup dek nyusut kana taneuh. Tapi si Mandaka geus ngolepat deui bae nggunakeun jurus kerang kilat harita. Jadi si Mandaka geus aya di hareupeunna Sirogola. Hiuk suku katun harita ngablesur kana beungeut Sirogola. Hiuk cobet gorobok deui bae. Sirogola harita ngagorobok. Basyakuta tolongan kula. Oleweng cumpalik gedebut. Sirogola harita mebet kana taneuh. Hilang si Mandaka harita nyamperkeun ka Sirogola. Rasa-asa harita. Hiup cobet. Harita banget Sirogola dihantam ku dua bereupna leungeun kenca jeung katuhuna. Ugu we karasa ku Sirogola mah harita kacida nyerina. Dina irungna harita jajrejrot kecap. Malahan mah irungna oge potong lantaran dihantam ku jurus karang sewu teh. Sakitu mah masih untung mun teh Sirogola teu ngabogaan ilmu boduk teh nya teh besi tunggal teh. Lamun teh mah teu boga jurus eta mah wah cigana mah beungeut ge geus ngabladag hancur. Tapi kulantaran Sirogola mibanda jurus besi tunggal teh ya. Kekuatan besina bisa nahan kana gempuran si Mandaka. Hiup cobet. Harita mah ditajong palebah beungeut pisan. Hiup cobet. Terus we harita dicester ku si Mandaka. Basakota jeung Urwani teu pipilueun harita diantepkeun bae. Si Mandaka bener-bener harita muncak amarahna. Begitu jerelat harita mauning asup ka jero pakalangan tarung. Mauning oge harita teu asa-asa. Hiuk cengkok cobet harita nenggelan jeung najongan badan Sirogola. Sirogola bekiri oge lantaran naon lantaran teu ditulungan ku Bahasakuta. Dirina harita minta ampun mah embung lantaran gengsi teh ya. Wayah nawe Andika teh kudu palastra rugulanya. Goblig harita si Mandaka ngageblikeun sukuna kana taneuh. Rieg ieu tempat-tempatan harita ngarieg. Gebros harita badan Sirogola ngagebros ka jero taneuh saterusna mah eta taneuh teh alus deui nerap deui atawa nepung deui seperti biasana bae. Ngan saukur belah saeutik saterusna mah Sirogola asup ka jero taneuh eta taneuh nutup deui dina waktu harita. Basakuta jeung Urwani kaget lantaran si Mandaka mibanda ilmu anu bisa ngendalikan taneuh. Sok sanajan Basakuta teh pernah ningali kana kasaktian eta ilmu teh samemehna, tapi dina waktu harita mah leuwih kaget lantaran nempokna ge deukeut pisan di hareupeun si Mandaka. Sirogola geus asup ke jero taneuh harita teu bisa kukumaha manehanna kitu kieu ge harita macet lantaran dikunci ku si Mandaka. Beki eungap lantaran aya di jero taneuh. Antuk nama karalak Sirogola harita melepaskeun nyawa di jero taneuh langsung dikubur ku si Mandaka. Geus payah eta mah mak. Hutang si Abah geus dibayar. Ye jalma nya teh Sirogola geus payah. Mun we antepkeun sakalian we urang kubur. Ayeuna mah Basakuta Urwani. Andika ulah nyieun kajahatan bae. Halus nama ganti pilempangan woi. Ulah ngelakukan kejahatan bae maneh teh. Geus kolot sia teh woi. Geus kolot sia. Al ieu mah Andika teu bisa ikut campur Mandaka. Kumadiri we sia. Dewek jeung Urwani geus sepakat moal aya istilah pindah pilempangan deuleuh. Mun Andika bener-bener hebat sok urang ngaruciwa jeung kula. Oh, cenah naon? Ada memang hayang kitu cenah mah.
Ya kalian we lah. Orang tarung urang bogohkeun saya di antara urang teh anu panggagah jeung pangsaktina. Jadi mun kitu cenah Abah. Basaku teh harita leumpang ngadeukeutan ka si Mandaka. Si Mandaka tetep pancu harita. Mauning harita mundur lantaran bisi ngahalangan kana sakabeh gerak-gerikna si Mandaka. Mauning hayang harita teh ngadu jiwanya tanah patelak jeung Urwani. Tapi ku si Mandaka geus dibejaan yen Urwani teh memang lain jalma biasa, manehna teh bisa ngaleungit, bisa ngarupakeun jalma itu jeung jalma ieu karap-karap panehanana we. Sok orang buktikan lah. Orang buktikan Basakota. Saya antara orang teh anu panggagahna, anu pangsaktina. Euleuh. Waktosna parantos siap kaum dangu. Lujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.